Aduh, minggu dibinya. Tuh, bring ke mananya? Kursi lenong baik idenya. Itu sah di mesin larong macem-macem. Si bengek si jangkrik Ari sia datang mararah deui. Assalamualaikum naon? Nyahonya teh si bocor. geus kaneng aing teh narima si lenong dianjangan ku sareng gua atang teu. Emangna sia saha si lenong gitu? Oh aing kebogohna nu ganteng teh di lembur peujeul. Sombong amat. Ganteng naon man? Tong emangna kabogoh si Agay gitu. Di lain jing eta mah jelema bae nu ngakuan. Itu sia teu ngakuan aing kabogoh sia. Ngakuan kumaha meureun jadian ge henteu. Pan sia kitu, pan aing geus nembak sia keur pageto. Nong emangna bener si Agay geus nembak sia. Bener, cuman ditolakan bae. Emang berapa kali gitu si Agay nembakna ditolakan bae? Aya 10 kali mah. Oh my god. Wow. Para amat sampai 10 kali ditolak. Alebatan tolak angin be. Damn. Mun jelema mah isin eta. Maksud sia aing lain jelema. Gitulah. Maksud sia aing monyet. Dan aing anu ngomong sia monyet. Geus ulah pasaraya bae, isin ka batur. Si bengek na tam mimitian. Geus hampurakeun. Hampuranya gay, aing nolak sia soalna mawa kabobogohan. Ya amat. 3 lagu. Teganya, oh. Lucu meureun. Daripada saya ditolak deui ku si Lenong, mending jeung be aing. Tuh jomblo. Oh bener si Ujang, mending jeung embena. Tuh si Lenong bae ge ngadukung. Kumaha gay, da geus sia. Emangna aing geus teu normal bobogohan jeung besia. Daripada aing jeung besia mending aing ke terminal. Sia neuk naon ke terminal? Wah, daripada aing di dieu diledekan bae nyeri hate aing. Ih, baperan sia. Nyahonya teh si bocor. Di dieu heula gay, ngobrol-ngobrol jeung kami. Munglah nyeri hate aing ditolak ku sia. Nyamun bae tuh si bengek jeung si jangkrik. Kumaha tadina si Agay nembak sia Nong? Ceritanya mah kieu, manehna kan curhat ka Nong ya. Terus diberi solusi ku Nong, terus manehna tiba-tiba nembak. Emang curhat naon Nong? Biasa manehna curhat yang boga kabogoh. Terus paling dibejakeun, diberi solusi lah. Terus malah kitu. Oh gitu ceritana. Pantesan kemarin ngalamun bae. Aju kumaha eta lamun ngalamun deui gaju aya embe teh ngalewat. Itu awak reuneuh deui. Emangnya bisa gitu? Pernah kami ke SD. Goblok. Laju kumaha ge anakna mirip ka saha? Mirip kabehan, anu kahiji mirip aing man. Kadua mirip si Edoy. Damn. Laju kuari ka mana anakna? Tunggu eueuh lah. Geus ke Balieu ke zaman sakola SD. Nong, baik nya, seperti jam 10. Oke. Oge nya. Baik heula. Oke. Awas ke ayam be di jalan. Diredehan. Ulah ganeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.